ngaranna ge jelema sifatna ge beda-beda. Aya anu asik, aya anu baik, aya anu sirik, aya anu licik, hiji deui nu munafik. Beledagu. Montongan nilai hirup aing goreng. Ajaran maneh jadi diri aing. Mampu teu maneh hirup cigah aing. Beledagu. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang menangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adeunkeun urang ku maneh, geus mah banting harga, di diskon, jabani gratis ongkir. Angere sangeunahna kanu jadi pamajikan teh. Baledageun. Keur bobogohan mah mun sagala ditawaran, sagala dipangbeulikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, relaan dianteurkeun ka imah. Coba ayeuna geus kawin, bolo arah ning aya kahayang, urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli, tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cangcut, cangcut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang mambeulikeun. Nah, ari kana mukana, mun kitu turubun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar, ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek, siapa tahu disuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sangsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baledageun. Dengekeun Kardun, ngaranna ge awewe. Awewe mah lamun geus kurang resiko, kurang sagalana, tong boroning jelema, jurig oge kurang sasajen mah beda. Ayeuna urang oge lamun geus eueuh embutna, nempo kuntilanak seseurian ge ku aing mah ditampiling. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna, tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan, geus sidik eta rumah tangga bakal awet. Tapi lamun maneh loba bohong, keur naon atuh fungsina maneh kawin? Bener teu? Baledageun. Ye, ontohon. Parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, we ileg-ilegan. Bener teu? Baledageun. Lebaran mah teu kudu sagala anyar, teu kudu sagala pamer. Da ngaranna ge hari raya, lain hari ria. Baledageun. Hirup urang mah simpel, urang mah bisa seri bari nutupan ka nyeri. Tapi ingat, urang mah neuteli. Baledageun. Samiskin-miskina aing, can pernah aing ngahakan hak batur, nyokot hak batur, komo deui mau hak batur. Baledageun. Patangga boga sungut nyerocos we jiga ban bituk. Sagala diomongkeun, sagala diobrolkeun. Keun bae atuh barina oge teu kuasa deuk moal da batur, teu kudu usil jiga anu hirup manehna bener wae. Baledageun. Dengekeun Kardun, ari jalan-jalan jeung pamajikan teh, mata teh dijaga. Saop ningali awewe anu glowing, anu molotot hejro. Ye, awewe oge bisa kitu, ngan awewe mah pikiranna waras. Laki bisa ngetrek di jalan hiji, awewe mah bisa tilu karung oge, ye, meunang laki di jalan. Baledageun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar, ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek, siapa tahu disuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sangsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baledageun. Tong sok sundar sindir, gableg sungut ngomong, aya kawani datang, eueuh kawani aja dong. Baledageun. Teu boga salaki mah urang mah moal lemah. Coba lamun teu boga maneh, hirup bingung, sirah muter,
otak lieur, boga jantung hiji asa rek coplok. Emang maneh mau dibawa pae, tapi lamun eueuh maneh hirup kurang asa pae. Meledak. Ramadan tiba, api-api puasa eta sungut bau rokok surya. Isuk-isuk mah buka, engke sahur milu sahur. Ontohon di tempo-tempo lain mikir geus kolot teh kalah kahayok we nyekek botol. Urang teu peuting di tempo teh nyekek botol. Tuh tempo mah budak leweh keperwengan hayang jajan. Pamajikan rasikoaneun lain ieu mah soloyong ka ditu, soloyong ka dieu kos gangsing we mui. Batur mah hayang lieur teh ubaran, ieu mah kalah siar ingal poe. Emang lamun maneh engke pae ku malaikat bakal ditanya maneh nginum naon. Cik dek nanya ka maneh anu osok ngabohongan kanu jadi pamajikan, anu osok nyumput-nyumputkeun duit ti pamajikan, geus meunang naon, jeung geus jadi naon, yeuh geus jadi mobil, geus jadi imah bertingkat. Nu aya ge lain beunghar, kalakasan sara balangsa. Beradageun. Misteri anu acan pernah kapecahkeun nepi ka ayeuna tentang nukeran duit. Yeuh nya dengkeun. Cek, yeuh. Ada nukeran artos. Nya, cek urang ge moal dibere, tapi kudu kieu ye carana. Ya, naon? Eser permen. Tok. Iya sabaraha, Cek? Oh iya cisna. Doangan. Duh, kan cek urang ge misteri yang belum terpecahkan. Nukeran eueuh meuli 1000 mah dibere. Kumaha tuh? Bener sarua di dinya aku. Cek, tadi teh nu ngomen cenanya ece mah ngomongna kasar. Atuh sakirana hayang lemes mah aya we atuh ku sia. Kata-katanya tuh Cek. Mending kena hirup babaladagan tapi boga perasaan daripada sia sopan tapi kalakuan ciga setan. Baladageun. Tidak sih. Bener aya si Uce euy. Cek. Dieu saurang geus dipipir, geus meuli gorengan, aya nu ngomongkeun Uce sia. Cukup tahu aja, jangan pakai toge. Komo lamun digoreng mah bisa jadi goreng gehu. Wow. Komo lamun make cengek mah lada. Cie ngecet deui. Emang siluman careuh nu kamari ka mana? Anu kumaneh dibangga-bangga, anu kumaneh dipuji-puji. Kunaon ieu siluman careuh nu kamari tidak sesuai dengan ekspektasi. Tahakan sia baladageun. Hirup di kampung mah kudu kandel ceuli. Hiji mata nu nempo 1000 babangus anu ngabaracot. Bener teu. Baladageun. Dengekeun sia besti. Cek si Kardun cenah. Anu dibahas teh keur bobogohan mah. Kangen we jeung kangen cenah. Ari geus kawin. Nu dibahas teh ieu beas beak. Sangleun beak cenah. Duit jeung duit. Ai keur bobogohan cenah ieu ngomong teh launan, so imut, so alim. Ari geus kawin. Gagantawangan. Cigah toa di masjid wae cenah ieu. Nya heueuh atuh beda. Dari ai keur bobogohan mah yang kapake. Ari geus kawin mah kaangge teh jadi babu. Sudi ieu capek. Komo teh dibere bayaran mah ieu zaman ayeuna mah ngabuk we awewe mah.